cak Gusti Allah kakawasaan aing nyeun langit nyeun bumi nyeun sia kuari sia teh ku aing diurus tanda aing ngurus ka sia teh di mana sia sare henteu diteruskeun sare aya dihudangkeun ku aing ketika engke maneh teh lapar ku aing dibere dahar yang jadi urus ku aing engke sia dibere dahaga hayang nginum ku aing diurus aya cai jang nginumna eta teh pengurusan aing sia teh ku aing dibere tanaga nangurus aing kuari sia dibere ilmu nangurus aing ku aing salila hirup dibere urusan aing nu ngurusna teh ulah disangka menang sia sehat teh ulah disangka menang sia bisa teh ulah disangka menang sia bisa neuleuh teh deuleuan sia teh ku kawasa aing teh ulah asa nang sia eta dedengian sia teh nang aing teh lempang sia teh menang aing diuk sia menang aing napas sia kaluhur ka handap eta teh menang aing sakapeung ku aing dinormalkeun sakaping ku aing sia teh eta napas teh rada disempitkeun nang aing teh kitu teh sakapeung waktu ku aing sia disehatkeun sakapeung waktu ku aing teh digeringkeun nang aing teh eueuh nu siaan kabeh nu aing direnung ku urang nu Allah kabeh ulah wakan neuleuh ka batur neuleuh ka diri sorangan horeng nu Allah kabeh je mata ye nu Allah kiceupna nang Allah neuleuhna na ku Allah atuh berarti mata teh nu Allah mutlak ceuli nu Allah ngadengina nu Allah atuh nu Allah mutlak irung nu Allah ieu bisa ngisep bau jeung seungitna nang Allah atuh nu Allah mutlak sungut gitu kene beuteng gitu kene atuh eueuh nu urangan eueuh urang mulai geus tah dedeleuan Allah dedengean Allah pengenalan mulai je sedengkeun kapan sifat mah kapan moal kaluar tina zat ja ayana sifat teh nempel dina zat sebab moal aya sifat teh nyorangan sifat mah kuduna nempel dina zat kitulah cek ahli makulat innal makulatil ladaihim tusaru mil asyi wa hiya aradun wa jauharu nah kuari aya johar aya arad urang mun deuk ngaji tauhid teh kudu ngaji makulat heula johar teh artina zat nah johar teh artina zat teh eta teh anu makoma binafsihi ari arad mah makoma bi ghairihi. Nah, ieu arad teh teu bisa cicing tanpa aya johar. Berarti mun aya beureum kudu nempel dina zat, nempel di naon eta beureum? Aya koneng eta sifat arad ngaranna nempel dina zat. Bagus, eta moal aya bagus sorangan bae kudu nempel dina zat.